Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaifiyatut ta'an tasniyatil maksurati wal mamdudati wa jam'ihima tashihan. Ari ieu eta bab buat meretelakeun kaifiyah nasniahkeun isim maksur jeung isim mamdud wa jam'ihima jeung ngajamakeun maksur jeung mamdud tashihan kalawan tashih kalawan jama tashih. Akhiru maksurin tusani ja'alhu ya ingkana an salasatin murtaqiya. Akhiro maksurin kudu ngajadikeun anjeun kana tungtungna isim maksur tusani nurek nasniahkeun anjeun kana itu maksur. Ij'al tegasna kudu ngajadikeun anjeun hu kana itu akhiro maksur yaan kana iya ingkana lamun kabuktosan itu akhiro maksur murtaqiya eta narima naik itu akhiro maksur an salasatin tina tilu aksara. Adzal ladzil ya asluhu nahul fata wal jamidul ladzi umila kamata. Kaza eta tetep nyakitu deui sabarati akhir dina pada ijhal uhuya alladzi ari isim asluhu eta ari asalna itu alladzi al ya'u eta iya nahul fata ari contona eta saumpamana lafad fata wal jamidu sareng isim jamid alladzi anu umila diimalahkeun itu alladzi kamata ri contona eta tetep seperti lafad mata biguiri dzatu kelabu wawanil alif wa auliha makana qablu qad ulif watu kelabu sareng ditukeurkeun naon al alifu alif maksur wawan kana wau biguiri da dina salianti ieu nu tilu waoli sareng kudu nyandingkeun anjeun ha kana itu alif maksur ma kana ciri tasniah kana kabuktosan itu ma qablu maka kana kabuktosan itu ma qablu dina samemeh elat tasniah qaduli pa eta diuningakeun itu ma wa maka sohro abi wawin sunia wa nahu ilbain kisain wahaya wama jeung ari isim mamdud ka sohroa eta tetep nu tetep itu ma saperti lapan sohroa sunia eta ditasniahkeun itu ma biwawin kana wau wanahu ilbain sareng ari saumpamana lafad ilbaun wahayain jeung lafad kisain jeung lafad kisaun hayain jeung lafad hayaun biwawin eta tetep kana wau au hamzin atawa kana hamzah wasohi jeung kudu nyohehkeun anjeun gue roma kana salian di masalah lukiro dicarioskeun itu ma wama jeung ari kalimah syaddanu syaditu ma kusiro eta dibatasi itu ma ala naklin kana samai wahdib minal maksuri fi jam'in ala hadil muannas sama bihi takammala wahadib jeung kudu ngabuang anjeun minal maksuri halna tetep tina isim maksur fi jam'in dina ngajamakeun ala hadil musanna nu tetep itu jama kana batasan kana ngabatasi tasniah atau kana patokan kana ngabatasi nu tetep itu jama kana ngabatasi na muannas ma kana harap takammala sampurna itu maksur bihi ku itu ma wal fatha abaqi mus'iron bima hudib wa in jama'tahu bita'in wa alif wa abgi jeung kudu netepkeun anjeun al fatha kana fathah musyiron bari anu mere terang mere uninga mere paham bima kana harap hudipa dibuang itu ma
Wain jama'ata jeung lamun ngajama'keun anjeun hu kana maksur bitain kalawan maketa wa alifin jeung alif. Wa fal alif aqlib qalbaha fit tasniyah wa ta'dita alzimanna tanhiya. Faqlib kudu nukeurkeun anjeun al alifa kana alif qalbaha kana saperti nukeurkeunana alif fit tasniyati dina tasniyah. Wa alzimanna sareng kudu ngamestikeun salares-laresna anjeun tanhiyatan kana dibuang ta'adztai kana ta dina kalimah anu ngabogaan ta. Wasalimal aini sulasisman unil itba'a ainin fa'ahu bima syukil. Wa andil sareng kudu masihan anjeun as-salima kana isim anu salamet. As-salimal aini kana isim anu salamet ain fiilna. Maksud salamet tina harap elat. As-sulasiyya nu bangsa tilu itu salimal ain isman barina jadi isim dat. Itba'a ainin kana nuturkeunana ain fa'ahu kana fa'na itba'a ainin kana nuturkeunana ain fi'il fa'ahu kana fa fi'ilna itu salimal ain bima kubari sukila di barisan itu fa ku itu ma. Insakinal aini muannasan badha muhtataman bita'i au mujarroda. Wa in badha lamun dohir itu salimal ain sakinal aini bari anu sukun ain fiilna muannasan tur barina dimuannaskeun itu salimal ain. Muhtataman tur barina ditungtungan itu salimal ain bita'i kuta au mujarrodan atau barina dikosongkeun tina ta itu salimal ain. Wasakini talia wirul fathi au khafifhu bil fathi fakullan qadara waw. Wasakin jeung kudu nyukunkeun anjeun atalia kana harapan nyanding wirul fathi kana salianti fatah au khafif atau kudu ngentengkeun anjeun hu kana itu salimal ain bil fathi ku fatah. Faqad waroda mangkanya ta ngariwayatkeun ulama kullan kana sadayana. Wa mana'u itba'a nahwi dzirwah wa zubyatin wa syadda kasrun jirwah. Wa mana'u sareng barantos nyegah para ulama nahu sadaya itba'a nahwi dzirwatin kana nganutkeunana isim dina saumpamana lafaz dirwatun hartosna teh puncak. Wa zubyatin sareng lafaz zubyatun wa syadda jeung syad naon kasru zirwatin ngasrohkeunana lafaz jirwatun. Wa nadhirun au dzuddirorin gueruma qaddamtuhu aw liunasin intama. Wa nadhirun wa gueruma sareng ari salianti masalah qaddamtu parantos mayunkeun kaula hu kana emma nadhirun eta anu langka aw dzuddirorin atawa anu ngagaduhan madarat awintama atawa sampurna itu goer liunasin ka pirang-pirang manusia. Bagian jama taksir. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.